Teh bade. Oh, aku mah. Wah, jangan merepek pisan aing mah. Lah, sebenarnya aya jangan di hadap ya teh. Jalan kita marwal deui gitu. Anjir si Aragang naon tah apaan? Tadi Lah, segala aja emang segala lain dijual teh. cing di nepo itu dia roti tawar parah teh urang kucing. Iya, emang ieu teh can diapal hargana mah geus ditawar. Ini maksud urang mah eta tah roti tawar berasaan. Nah, harga kumaha roti tawar eta tah? Oh iya, nu kieu roti tawar teh tak kota ya. Heuh kieu tah nu berasaan roti tawar teh sabaraha ieu? Hiji Karena mah sudah masa sabaraha ini di sebungkus. 10.000 teh. Duh, mahal tinggal per 500 cuma di mana-mana ge mahal teh ingat tuh nu motah kos Walanda. Lain Walanda atuh ning 8.500 mah modal capek aing hungkul. Anjir teh ngerekan ka aing. Ya mangaran roti tawar, tawar mah harasa pisan minista tuh. Kumaha jadina tuh? Geus kitu mah ku aing ganti we ngaran roti nagraning. Jadi naon? Jadi roti pas, geus lah diekeun we duitna aing langsung dagang. Kok iya tuh saya bisa ditawar mah ada minista tuh orang Walanda pisan. Ah 10.000 geus. Langsung ka mana dagang gitu. Ka Arab. Jus sekalian bari umroh. Sunjay